Panglima Inggris asup Islam lamun nu dakwah jamual bisa. Seorang ekonom Amerika anu pernah berguru di Turki lamun guruna moal asup Islam. Ternyata nyana hareudang sia jasa. Aing geus ulah perpolitikan jeung perekonomian ala Yahudi di berbagai negara disebarkan ke berbagai negara. Ternyata kecolongan di jero Amerika sorangan ribuan nu asup Islam. Di jero Inggris sorangan ribuan nu asup Islam. Sampai dipersulit di 4 negara mah Amerika, Inggris, Prancis, jeung Jerman sulit dek ngembangkeun agama, dek ngalaksanakeun agama, nyin masjid sulit, make jilbab sulit. Dek naon kitu memperlihatkan syiar Islam di 4 negara eta mah sangat sulit sekali, tapi lain cicing ternyata terus baik. Kunaon eta teu ngantep Allah teu ngantep makin menjadi-jadi aya SMS hari makin menjadi-jadi dakwah melalui SMS